Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Seja Medar Carita Dongeng Sunda. Iya sana Aan Merdeka Permana. Dina judul Nuka Sambut di Pulasari. Di pengungsian di memunggang Gunung Pulasari, Prabu Ragam Mulya diintip-intip mara bahaya. Pasukan Banten tetap miharep, Pajajaran ulah tapi kadisesakeun. Jang nyalametkeun kaayaan. Sesa-sesa Pakuan Pajajaran kudu dibagi dua. Sabagian mertahankeun puseur dayeuh Pakuan, sabagian deui ngajaga kasalamatan raja. Ngan bae Prabu Ragam Mulya teuring rang teu hariwang. Inyana jiga geus apal pika hareupeun yen zaman kudu geus ganti. Kekuatan di Pulasari bakal beki kurang. Sanggeus Prabu Ragam Mulya milih nugaskeun Patih Jaya Perkosa pikeun ngirimkeun mahkota binokasi Sang Hyang Pake ka Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Kasugri pemirsa, tong hilap subscribe, like, share, sareng diantos komentarna di kolom komentar. Tong hilap aktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Siliwangi nu ginanjang malah mulya terasakum. Jadi lamun ayeuna uang ngajawab panalek hidup, sabenerna mah oge ngajawabna ku nuturkeun jalan pikiran Ki Ginggi dina nyeun tinimbangan keur ngajieun kahirupan. Cek banyak angga acan kahartian ku anggana kalebah mana cenah loyogna eta omongan. Ki Ginggi bareto kungsi nyebutkeun yen kalolobaan jalma dina ngajieun alus jeung bener, jahat jeung bager tawa goreng jeung alus teh sok dipapandekeun heula keur dirina sorangan. Contohna lamun urang resep kana hiji barang sok langsung nyebut alus, jeung lamun teu resep sok sabalikna nu dinggoreng. Omong banyak angga. Nah ari suci angkara teh jalma bener atawa jalma jahat eta oge cenah dumasar ti mana mireungeunna bae. Hari keur ua katut ake hidup mah suci angkara teh dipuji selaku jalma bener. Sabab eces nya ku ua jeung ake hidup mah suci angkara teh teu dipuji selaku jalma bener. Sabab eces geus narugikeun ku talajak manehna. Anjen inajen kula warga yoga citra jadi kakotoran.
Tapi Ki Ginggi kungsi nyebutkeun acan tangtu biang hidup mah nganggap jalma jahat ka Suji Angkara. Sebab eta lalaki teh keur biang hidup mah mangrupa panutan anu dipicinta jeung dipitina. Nya sakurang-kurangna kitu ceuk paniten Ki Ginggi mah. Omong banyak angga deui. Saterusna banyak angga medar naon-naon anu kungsi jadi pangajen Ki Ginggi. Cek Ki Ginggi hari tapi kenyimas banyak inten mah Suji Angkara teh lalaki hade. Sabab salila babarengan jeung manehna Suji Angkara teh teu waleh nyenangkeun jeung teu waleh nindin rasa cinta. Cenah teu kawas ka awewe sejen anu resep ngulinkeun kanyimas banyak inten mah Suji Angkara teh nindin ka cinta anu daria. Mun awewe sejen di mana narah teh sok dipaksa pirusa, ari kenyimas banyak inten mah teu wanieun kikituan. Pari polahna adab sopan santun kacida dijagana jeung lamun cacarita teu weleh matak genah kadengena. Balukarna nyimas banyak inten oge neudeun hormat. Turtin ayana rasa hormat timbul ka asih birahi anu pohara. Eukeur mah deui Suji Angkara teh memang katelah lalaki gagah. Kasepna oge hese nu nandingan harita teh. Lamun mah disebut kurang anu aya dina diri biang hidup teh nyaeta soal kaweruh ngeunaan Suji Angkara anu sagemblengna. Biang hidup teh teu apaleun yen dina diri Suji Angkara aya dua paripolah anu beda. Hareupeun batur jahatna kabina-bina, tapi hareupeun biang hidup bageurna kabina-bina. Biang hidup teh harita parawan jekekan, putri kadaton petingan anu teu apal kahirupan luareun karaton. Kusabab anu ditembongkeun ku deungeun teh anu alusna. Atuh biang hidup mah nyangka yen kahirupan di dunya teh ukur nu aralus we wungkul. Cek banyak angga seri maur deui. Anggana ngarasa penasaran, atuhnya manehna ngasongkeun deui panalekan. Lamun nya cenah Suji Angkara teh jalma jahat, nah atuh biangna henteu dibejaan pisan. Cek banyak angga basa sangge Suji Angkara palastra tur kabireungeuh hate nyimas banyak inten ajur mireungeuh nu dipicintana palastra. Banyak angga mah geus hayang ngabejakeun yen Suji Angkara teh jalma jahat. Ngan bae Ki Ginggi teu satujueun hal eta ditepikeun ka nyimas banyak inten. Nah make kedah dikilungan sagala rupa wa. Cek anggana panasaran. Cek banyak angga Ki Ginggi teu satujueun sabab sieun hate nyimas banyak inten beuki tambah ajur, beuki tambah ancur deui. Harita teh cenah Ki Ginggi miharap malar nyimas banyak inten ulah diruksak paninenganana. Nyimas banyak inten teh keur ancur hatena sebab lalaki anu dipika asihna nemahan pati. Ayeuna lamun dibejaan yen lalaki anu dipika cintana teh sabenerna mah lalaki bangkar warah cek pandangan umum. Meureun tada teuing cenah hate eta putri teddak karaton teh ancurna. Mati-mati dina urusan cinta oge, atuh ulah ngarasa wirang dumeh nyaho boga panutan teh cager hirupna. Kitu cek Ki Ginggi harita. Ki Ginggi mah cenah hayang nyasakeun paninengan endah keur diri nyimas banyak inten. Lamun mah disebut pakaya nya eta teh pakaya hiji-hijina keur nyimas banyak inten. Nu mata kitu sababna tung kaki wari oge biang hidup man teu weleh mikatineng Suji Angkara sabab pikeun inyana
Suci Angkara teh hiji-hiji lalaki anu mika cinta dirina kalawan suci. Nurut kena kahayang Ki Ginggi. Atuh ku sararea sasat disamunikeun hal-hal gorengenaan Suci Angkara mah. Cek banyak angga nerangkeun naon pangna sarila ieu indung anggana teu boga hate goreng ka Suci Angkara. Di bejaan kumaha sarsilah nangeunaan paripolah biangna kitu anggana mah ukur batinga hulang. Dina uteukna pagaliwota rupa-rupa pamanggih. Cek manehna aya alusna kekituan teh sabab sarila ieu biangna boga katineng anu kacida gedena. Anu kacida gede ajena cek hitungan dirina. Ngan deui gorengna sararea teh bangun anu ngusrukeun nu jadi indungna sangkan terus-terusan boga paninengan palsu. Dedeh teuing indung aing, cek pikirna bari sirah tungkul. Sanggeus ti lapahan anggana nyaritana balik deui kana pangajak uwana sangkan manehna tumetep maturan uwana di eta tempat. Cek anggana eta moal susah pikeun dilaksanakeun saumpama manehna rengse ngalaksanakeun tugas nagara. Demi ngadenge tugas-tugas kitu atuh banyak anggan neuteup alon semu heran. Nah aya tugas naon anu bakal dilaksanakeun ku hidup. Da apanan cik keneh hidup teh tas balik ngalaksanakeun tugas lin. Cek banyak anggan netep seukeut. Ditanya kitu atuh barabat ku angganna teh diterangkeun yen pasukan musuh teh geus aya di tapel wates wewengkon muara beres. Nyaeta sisieun walungan Cisadane. Musuh teh pakarangna samakta pisan sabab beri mekel Maryam. Lamun nya musuh ngajorag dayeuh pakuan ngagunakeun Maryam urang pakuan tangtu bakal kawalahan. Kitu margina Cisim abdi sareng Kisah Jakatut Arya Purbayaksa bade bajoa ngancurkeun eta Maryam sangkan teu dianggo ngajorag ka dayeuh uwa. Cek anggana nerangkeun panjang lebar. Anang ngadenge eta penjelasan atuh banyak angga ukur ngahuleng ngaraga meneng. Malah bari jegroh batu teteupna kumalayang kajauhna. Hidup teh bakal nyorang bahaya jalu. Pokna rumenghap sumpeg. Anggana oge unggeuk nganyakeun tangtu bae cenah bakal nyorang bahaya sabab sahenteuna manehna teh bakal ngadegetan musuh. Namun dina kaayaan negeri di doho musuh. Dina kaayaan negeri di doho musuh. Nah perjuangan anu kumaha anu henteu tang bahaya wah omongna. Namun sok sanaos kitu da sanes hartosna Cisim abdi bade sosoroh kojor ngahajan nangtang. Ari tarekah sangkan salamet tina pancabaya mah tangtos Cisim abdi oge bakal ngusahakeun wah. Cek anggana deui. Banyak anggan teu ngabantah deui sabab memang nya nagara teh ayeuna keur butuh ku tanaga ngora pikeun nang tayungan kasalamatanana. Nah dek iraha hidup ngajalankeun eta tugas teh. Jalu cek banyak angga sanggeus ngahulang deui sajongjongan. Cek anggana cenah dina poe ieu keneh oge manehna kudu geus badami jeung kisaraya pikeun nangtukeun iraha-irahan ngalaksanakeun eta tugas. Atuh pikeun kadua kalina banyak angga geus ngarenghap deui bae. Cek pikirna asa sajorelat pisan kumpul ngariung jeung turunan kulawarga Yogas Citra teh. Bet ayeuna kudu geus pisah deui. Ngan bae sanajan kumaha bae oge ari jiwa sinatria mah aya dina diri banyak angga. Matak manehna teh hade ngahalang-halang alona pikeun bajoang ku sakadar sieun cilaka. Bral, jalu geramia. Keun didoakeun ku uwa sangkan hidup bisa mulang deui ka dayeuh. Ceuk banyak angga akhirna. Malah ari geus kitu nu jadi uwana mah
geus diijinan kuno jadi uwana mah atuh anggana teh amitan. Anggana deku bari sinembah hormat ku banyak angga embun-embunana teh teu cukup ukur ku diusapan tapi make kolo dicium segala rupa. Malah mah dina kongkolak panon banyak angga make katembong cipanon tinggarenang. Bisi kabawakeun sedih atuh anggana gewat bae undur diri gengsor ngajauhan turta sanggeus kaluar ti paseban mah manehna gewat lempang gancang. Angot basa geus kaluar ti lawang saketeng mah lempang anu teh beuki digancangan bae. Cikeneh manehna mireungeuh kasedih anu aya dina pameun teu uwana. Padahal dina kaayaan anu sakieu gentingna manehna embung boga rasa sedih. Cek pikirna kasedih teh bakal ngurangan kasumangetan dina bajoang. Padahal sebenarnya manehna oge hayang boga sumanget anu luhur jeung ngabela lemah caina. Cek pikirna kasedih teh sok ngadatangkeun karempan jeung karisi. Sieun kitu, sieun kieu, sieun cilaka, sieun teu bisa balik. Atawa sieun paeh jeung sieun teu bisa tepung deui jeung jalma-jalma nu dipika cinta. Cek pikirna lamun jalma geus loba kahariwang balukarna sok rumegag jeung ragu-ragu dina rek nyieun rupa-rupa tindakan. Padahal nagara anu kiwari keur diancam-ancam mara bahaya teh. Mika butuh jalma anu teu neuleudeng jeung anu teu rumegag dina nangtukeun sikep. Cek pikirna. Anggana harita keneh oge muru imahna Kisalya. Manehna hayang gira tepung jeung Kisalya tur hayang gira badami atawa hayang gira narima parentah dina tarekah ngajora petempatan musuh. Sakumaha anu dipiharap ku Ki Gajah Lumantung jeung ku Pangeran Yoga Citra nu jadi akina. Ari basa anjog ka imahna Kisalya tetela di paseban eta imah teh deui geus aya Arya Purbayaksa. Basa geus deukeut pikeun sakedapan mah manehna teh sarilih teuteup jeung Arya Purbayaksa teuing naon pangna kitu. Manehna oge henteu apal. Ngan anu tetela sabenerna hate manehna mah acan 100% simpati ka Arya Purbayaksa. Meureun mana kitu teh anggana mah masih inget bae kana kejadian sawatara waktu katuka. Harita manehna di tenah deungeun pajah geus ngagadabah jeung maehan budak parawa. Ku ayana eta kejadian anggana mah geus nuding ka Arya Purbayaksa yen cenah anu geus mitenah dirina teh tangtu Arya Purbayaksa pisan. Arya anu jadi kasang tukangna. Sabab harita Arya Purbayaksa teh kacida-ceceubna ka manehna. Ngan bae waktu ku anggana dipertelakeun kitu tetela geuning ari jenisna mah teu rumasa geus nyieun reka perdaya mitenah dirina. Basa pamungkas tepung deui malah Arya Purbayaksa nyebutkeun yen anu geus mitenah manehna mah taya deui iwal ti layang Sunten. Anu harita jadi sobatna Arya Purbayaksa. Ngan bae ku eta pangakuan teh anggana mah acan keneh daek percaya. Ceuk pikirna Arya Purbayaksa mah ukur nepakeun jurig pateuh sabab sieun kapenta tanggung jawab ku dirina. Basa anggana anjog tetela Arya Purbayaksa teh keur carita jeung Kisalya. Mireuh kitu anggana rumegag da kabireuneuh nu keur aya di paseban teh bangun aya nu keur diobrolkeun tur kacida pentingna. Ngan bae basa mireungeuh rentang-rentang aya anggana Kisalya gewat ngagarawan sangkan anggana langsung asup ka jero paseban. Hayu ka dieu jalu. Sebab kami duaan teh bieu keur ngabadamikeun soal pagawean urang teh. Ceuk Kisalya. Atuh ari geus kitu mah anggana oge henteu asa-asa. Gewat bae nyampeurkeun. Sadok anggana nyembah ka Kisalya tapi ari ka Arya Purbayaksa mah ukur ngareret we wungkul. Sanggeus anggana diuk Kisalya ngabejaan yen cekeneh pisan manehna kakaramulang sanggeus nampa rupa-rupa amanah ti Pangeran Yoga Citra. Ceuk Kisalya tadi cenah Pangeran Yoga Citra geus nalek deui soal kasanggupan maranehna dina ngalaksanakeun tugas ka medan jurid.
Ieu teh marupa tugas nu tidak beratna jeung bahayana. Gusti Pangeran pepeujeuh sangkan anu ngalaksanakeun tugas teh nyaeta jalma-jalma anu kacidadariana. Sabab ulah ngalaman gagal. Saurenyana lamun ieu tugas teu bisa laksana, malah bahayana keur pakuan bakal leuwih-leuwih teh. Ceuk Kisalya teu pilih genti boh ka Anggana, boh ka Arya Purbayaksa. Atuh cenah kusabab aya amanah ti Pangeran Yogas Citra anu sakitu pentingna, manehna oge bakal nalek sakali deui boh ka Anggana, boh ka Arya Purbayaksa. Kami embung ngalaman gagal anu kadua kalina. Ceuk Kisalya deui. Kisalya nyebutkeun yen gagal na lalampahan kamari ieu kusabab loba diganggu ku jalma-jalma jahat. Tah anu ayeuna oge embung ngalaman diganggu ku jalma hianat. Nu matak cikeneh kami nalek deui ka Arya Purbayaksa. Ceuk Kisalya bari neuteub Arya Purbayaksa. Anggana oge sarua ngareret ka Arya Purbayaksa. Paingan cenah tadi barang manehna asup paroman Arya Purbayaksa bangun anu teu berag. Meureunan manehna tu genah dumeh pikeun ka sakitu kalina jalma geus cangcaya deui ka dirina. Da memang merenah cek pamikir Anggana mah sabab ti baheula oge Arya Purbayaksa mah geus ngaku yen anu jadi akina kungsi nitah manehna pikeun ngaganggu kana kalancaran usaha pasukan khusus anu muru Surasowan tea. Waktu eta panalek diasongkeun ka Arya Purbayaksa atuh pikeun ka sakitu kalina, manehna oge ngajentrekeun yen dirina teh bener-bener hayang maresihan ngaran kulawargana. Pun bapak teh katotol jalma jahat. Da pajah mah waktu keur hirup mah oge tukang linyok, tukang bohong, jeung tukang ganggu kana kahormatan awewe. Nya dume eta pisan. Jisim abdi embung disakombet daunkeun. Kadiri jisim abdi mah ulah aya paribasa anu pajah teng manuk teng anak meraku kuncungan. Jisim abdi ge embung keuna ku paribasa uyah tara tees kaluhur. Atuh kitu sababna jisim abdi ayeuna bade ikhtiar malar jisim abdi mah benten ti kolot-kolot kaasuk benten ti Ki Bagus eta. Cek Arya Purbayaksa sanduk-sanduk menta dihampura. Demi ngadenge omongan Arya Purbayaksa anu nyabit-nyabit ngaran Soji Angkara atuh nganluk deui Anggana oge ngeluk tungkulir buuk meunang mabuk. Kumahan terek kitu sabab ari dina enas-enas namah pan manehna oge saturunan pisan jeung Arya Purbayaksa teh. Anggana oge inget yen Soji Angkara teh oge papada tunggal bapana pisan. Sabab sabapa jeung Arya Purbayaksa. Meureun ukur indung wungkul anu beda teh, Arya Purbayaksa mah anakna nyimas layang kingking, ari dirina mah anakna nyimas banyak inten. Ngarasa kitu atuh Anggana jadi sedih jeung hariwang lamun ceuk keneh Kisalya make nalek deui ka Arya Purbayaksa. Nah ka manehna oge sarua deui bakal nalek kana kajujuran perjuanganana. Tur lamunnya akhirna manehna ditalek, nah perlu deui manehna oge toh-tohan cumarita yen hayang marasihan ngaran kulawargana. Asa sedih pisan. Ku hayang namilu bajuang keur kapentingan negara kolu acong-acongan nyembah hayang dipercaya kajujuranana. Ngan aneh deui. Ari ka manehna mah geuning Kisalya teh henteu nalek henteu naon. Teu tumanya-tumanya acan. Jadi hari tadina paguneman ngeunaan tugas nagara teh Kisalya mah ukur ngasongkeun panalekan ka Arya Purbayaksa we wungkul. Mireungeuh kitu ka Sugri, Anggana lain bungah lain agul, tapi kalah ka ngarah saera, nah cenah make kudu bungah jeung make kudu agul. Da sabenerna mah antara manehna jeung Arya Purbayaksa teh sarua wae harkatna mah. Nyatana jadi anak jalma anu piomongeun batur. Jadi lamun kitu manehna teh kudu atoh teu ditalek kasanggupan ku Kisalya. Malah mah ku teu ditalek jiga ka Arya Purbayaksa teh Anggana mah jadi panasaran naon cenah pangna manehna teh disarwakeun jiga ka Arya Purbayaksa. Ku bakat tinggal rasa penasaran atuh harita keneh oge Anggana tumanya ka Kisalya naon pangna manehna teh ditalek.
Margi ari dina soal ajen inajen harkat mah jisim abdi oge satata sareng Arya Purbayaksa da jisim abdi duaan teh tunggal turunan Suji Angkara kisalnya. Cek Anggana ngadenge ombongan Anggana kitu kisalnya henteu katembong reuas atawa heran keur mah deui manehna oge geus apalin ka sang tukang kaayaan Anggana. Bener, kami tekung sinyen patalekan ka anjeun sabab hate kami mah geus percaya ka anjeun teu jiga ka si Arya Purbayaksa. Ceuk kisalnya nyarita saceplakna. Sumuhun. Nah salira make langsung percanten ka ari ka jisim abdi mah kisalnya. Ceuk Anggana deui. Atuh barabat bae kisalnya teh nerangkeun sabab musabab jeung alesan naon pangna ka Anggana langsung percaya. Ceuk kisalnya cenah jalma mah kumah atikan anu ngatikna alus budak tangtu alus. Mun ngatikna goreng acan tangtu hasilna langsung alus. Anjeun mah dipercaya alus sabab ti leuleutik diatikna ku jalma bener. Nyatana kiri tajeng Nini Maida. Atuh sanggeus dewasa, anjeun oge diaping ku jalma linuhung anu geus kapercaya ku nagara katut ku sakumna urang Pakuan. Nyatana Ki Ginggi. Sabalikna pisan jeung Arya Purbayaksa. Manehna mah teh leuleutik diurus ku jalma basangkal samodel Ki Bagus eta. Omong kisalnya mane ceplak pahang nyaritana. Ngadenge kisalnya sareng nyarita kitu Arya Purbayaksa mah ukur bisa ngeluh. Bungguh matak heran keur Anggana. Sabab barah tahun ka tukang mahapanan Arya Purbayaksa teh sakitu jumawana. Legeg ka bina-bina jeung asa aing uyah kidul. Sakur jalma anu teu hormat ka manehna angot anu ngalelece manehna masuk langsung dilabrak. Ari ayeuna sakitu kisalnya bebeakan ngagoreng manehna. Bebeakan ngagoreng manehna katut kula wargana teh. Nah geuning kalah ka ngeluk tungkul. Nah bener kitu Arya Purbayaksa teh ayeuna mah geus hayang eling tina kakaliruan hirupna. Anggana acan bisa ngajudi secara jejem. Ceuk kisalnya ari kana kajujuran Anggana mah cenah manehna teh percaya 100%. Anu acan yakin mah kana pangabisana. Sabab buru-buru musuh teh bahayana kacida gedena. Kurangna ati-ati jeung kurangna pangabisa ijen mah meureun lapur, kurang teh moal bebeunangan. Ceuk kisalnya deui. Anggana teu ngarasa kahina dumeh kisalnya nyarita kitu. Sabab boh dina lentongna boh dina kadaryaan nyaritana kisalnya teh lain rek niat ngalelece deungeun. Meureun kisalnya nyarita kitu teh dumeh ku hayangna hasil we perjuanganana. Kapan jiga ceuk kasauran Pangeran Jogas Citra oge. Dipiharap ieu misi teh ulah ngalaman gagal. Sabab lamun gagal tangtu bahayana ka Pakuan bakal leuwih badag deui. Lamun usaha maranehna gagal heugan nyahoan ku musuh dina serangan ka hareupna, musuh bakal ngetrukeun kekuatan sagamblengna. Eta kacida bahayana keur Pakuan Pajajaran. Rumaos jisim abdi ukur gaduh katuna. Namung sanaos kitu, jisim abdi teh bakal paeh poso ngalaksanakeun eta tugas kalawan jejem kisalnya. Ceuk Anggana bari cedok nyembah. Mireungeuh jeung ngadenge Anggana cumarita kitu atuh Arya Purbayaksa oge sarua teu wani ngaku jugala. Kajaba arek soson-soson bae sangkan perjuangan hasil. Kisalnya ungut-unggutan tur ari geus kitu mah manehna ngajak ka eta dua jajaka pikeun pindah dariuk di rohangan tengah bae. Nu mata kitu teh sabab kisalnya geus rek mimitian nerangkeun siasat-siasat di mana engke maranehna ngayakeun serangan kana posisi musuh. Sanggeus dariuk di patengahan tur yakin eueuh jalma sejen darada kisalnya nerangkeun pamaksudanana. Tujuan urang nyulusup ka wilayah musuh teh. Taya lian urang kudu ngancurkeun pakarang nu katelahna Maryam teh. Ceuk kisalnya ngamimitian nerangkeun pamaksudan muru-muru tempat musuh. Ceuk kisalnya geus ditalung ti ku juru telik yen Maryam anu dibawa ku pasukan Banten teh jumlahna aya 3. Masing-masing Maryam dibekelan ku pelor wajah lobana 10. Jadi lamun bener kitu
musuh teh bakal kurang leuwih mekel pelor wajah aya kana 30 pelorna. Ceuk Kisalya nerangkeun boh ka anggana boh ka Arya Purbayaksa. Dikira-kira dayeuh pakuan teh bakal digempur ku 30 embakan Maryam tur bakal ditujulkeun ka karaton. Ceuk Kisalya. Ngadenge eta penjelasan Arya Purbayaksa unggut-unggutan. Kajaba anggan anu masih kene ngahulang teh. Sanggeus rada lilaki tupok anggana tumanya. Cisim abdi mah teu acan uninga inya. Kisalya ari nu disebut Maryam teh kinten-kinten napa karang anu mangrupi naon? Cenah. Same menembalan Kisalya ngararet heula ka Arya Purbayaksa. Arya, ari anjeun geus apal nu kumaha rupana Maryam? Nu ditanya batan nembalan kalah kamaloho, tur ari geus ditanya sakali deui mah kakara Arya Purbayaksa gideung. Jisim abdi mah benguping bae, yen cenah Maryam teh pakarang anu kawilang sakti. Sakali dipentangkeun teh tiasa puluh-puluh jalmi anu tiwasna oge. Namun ngapunten dari nyaksieun nya mah. Jisim abdi oge henteu acan. Tembal Arya Purbayaksa bari cedok nyembah. Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heulanya, urang teundeun dihandeuleun gesan sampeureun, urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun, poe isuk urang sampeur deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kasehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun. Mangga wilujeng kantun permios. Salira